Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ibu bapak guru sareng rerencangan sadaya anu nuju aya dina kabingahan langkung utami hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu marantos masihan kasehatan sareng kasalamatan ka urang sadaya dugi urang tiasa ngumpul dina rohangan kelas ieu. Tahilap oge sholawat sinareng salam mugi agi nulur ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung dipayun nepangkeun wasa pribados Putri Azhara Latifah di kelas 11 MIPA 5. Pribados di dieu mancen tugas salaku panunggu catur anu bade mingpin jalan sawala dina dinten ieu anu temana priogina ngajagi kasehatan salami COVID-19. Sata acan dikawitan hayu urang sasarengan munajat ka Allah mugi acara ieu dipaparinan rahmat ku aosan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kapara hadirin sata acana pribados bade nempangkeun saha wae anu janten pangjejer dina dinten ieu. Anu kahiji diantawisna Bapak Eja Suteja MPD anu asalna ti Majalengka, anu kadua nyaeta Ibu Haji Konok SAG anu asalna ti Desa Sukaraja Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Pribados ngaturkeun nuhun ka Bapak sareng Ibu anu parantos rurumpahan kana acara ieu. Para hadirin supados urang tiasa langkung uninga kana eusi tema dinten ieu hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Nyanggakeun ka Bapak Eja Suteja MPD salaku pangjejer anu kahiji kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Eja Suteja MPD anu parantos ngadugikeun kamandangna kalayan nyugemakeun tur tiasa muka panitren urang ngeunaan priogina ngajagi kasehatan salami COVID-19 ieu. Salajengna hayu urang regepkeun kamandang ti pangjejer anu kadua nyaeta Ibu Haji Konok kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka pangjejer anu kadua anu parantos nambihan wawasan urang sadaya. Mantena parantos ngabahas kumaha carana ngajagi kasehatan salami pandemi COVID-19 ieu. Hujalan sing sering ngumbah panangan, nuang tuangan anu seueur gijina, ngajaga fisik tur social distancing jeung sajabana. Hadirin hanu dipihormat ku simkuring, ku jelasan waktos mung sakedap, janten wae langsung pribados nyanggakeun patalekan mung cekap 3 urang wae. Kanu bade nyanggakeun patalekan langkung dipayun ngacung heula tur nepangkeun diri. Hatur nuhun ka Arisma kana patalekan anu parantos nalek kumaha cara ngubaran jalmi anu parantos kena virus corona ieu. Diaturan ka Bapak Eja Suteja MPD ngawaler kana eta patalekan. Hatur nuhun ka Bapak Eja Suteja MPD anu tos ngawaler patalekan ti Arisma kuwaleran yen virus corona ieu teh teu acan aya obat anu leres-leres efektif kanggo ngatasi infeksi virus corona. Teu karaos acara dina dinten ieu parantos rengse. Alhamdulillah acara ieu ti awal dugi ka akhir tiasa lancar. Kukituna hayu urang sadaya ngedalkeun syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pribados salaku panunggu catur ngaturkeun nuhun kana paratosanana oge neda hapunten bilih aya kecap anu kirang merenah dina manah. Cekap ti pribados mung sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.